Alhamdulillah. Sepanjang 20 tahun ceramah aya jamaah hello. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Gopur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatidah qori-qoriah, mubalik mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai, miwah santri, hormateun sim kuring, guruwaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lembur, Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, tur LPMD. Ibu, Bapak sadaya, nu lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan ngabogaan pamaksudan. Saban-saban manusia tinangtu kahirupanana teh hayang salamet. Salametna hayang di dua tempat, kahiji hayang salamet dunya, kadua hayang salamet akhirat. Naon hartina salamet dunya tapi teu tepung jeung kasalametan di akhirat. Ari hayang salamet di alam dunia mah da enteng, lamun lapar tinggal wawuhan we tatangga, insyaallah bogaeun beas. Lamun teu boga imah tinggal datang ka Pak Kades menta rutilahu. Insyaallah di dunya mah gampang keur salamet teh, ngan keur akhirat mah rada hese, da engke teh moal tepung jeung kades. Deuk diteteangan ge kades, deuk di korehan ge teuing di mana sabab manusia ngali gincing tanpa naon-naon iwalti amal pribadi sewang-sewangan. Tah ngajawabna lamun hirup hayang salamet dunya jeung akhirat, ternyata akhirat teh nomor 2. Ternyata urang teh nu kudu disalametkeun teh dunya heula, tah entong wakanu jauh. Lamun harta hayang salamet pek jakatan. Awak ibu hayang salamet enteng dina awak teh aya wujud, dina wujud teh loba pisan, aya panon, aya ceuli, aya akal, aya hate, aya suku, aya leungeun. Tah tinggal balik kana awak ibu, panon tong popolotot, bibir tong ngagogoreng batur, ceuli tong resep kana gosip, ngalengkah tong kana salah, hate entong panasan, tah eta pisalameteun. Ieu mah ari hirup hayang salamet, kasalaki ngarweg, kabatur tutunyuk, ngalengkah kana salah, hate panasan, teu kaur batur maju, panas tiris. Tah nu kitu teh boro-boro salamet akhirat, di dunya ge insyaallah dicekek batur. Cicing geus mimiti kasiniran. Well. Matak tangtukeun urusan akhirat mah urusan Allah, urusan dunya urusan ibu. Matak hakikat kahirupan lamun jelema boga ilmu hayang salamet ku ilmuna pigawe. Jalema boga ilmu ongko hayang salamet ku ilmu tapi tina ilmu nyombongkeun diri jeung ngarendahkeun batur, tah nu kitu teh bakal tikusruk ku ilmu eta sorangan. Well. Jelema boga harta hayang salamet, kudu bager, ieu mah beunghar hayang BLT teu hideng teh. Ngeus beunghar gedong boga sawah boga ai kana BLT hayang eta teh hideng teh. Ngan lamun di antara nu ngariung di ieu tempat aya jelema beunghar meunang BLT kudu sadar diri nu beunghar mah tugasna mere lain dibere. Matak jelema beunghar mah geura toong nu miskin, geura toong si yatim, geura toong nu sangsara, pek geura talang hirupna, geura sambung kabingungna. Tah tugas nu beunghar nyaah ka nu miskin nyalametkeun nu beunghar engke di alam engke.
Ieu mah BLT diembat atuh. Emang sabab urang teh kudu nyaho kana tugas. Lamun tugas urang jadi jelema beunghar kudu mere lain dibere. Matak saban-saban manusia geuning aya bantuan keur nu miskin ngararaku jadi jelema miskin kabeh. Lamun aya bantuan keur pedagang kecil ngaraku jadi pedagang kecil kabeh. Cing engke deui mah ayakeun bantuan keur nu gelo. Sugan we ngararaku jadi gelo. Artina urang teh kudu sadar. Tamatak hakikat kahirupan atuh di mana? Lainna harta, lainna pangkat, lainna jabatan. Nyarane kana harta aya beakna, nyarane kana jabatan aya eureuna, nyarane ka salaki aya mautna, sok nyarane mah ka Allah taala nu langgeng abadi salalawasna. Nana gerhana ge lamun nyalande kana viral aya redupna. Matak ibu nyarane ka salaki, tong nyarane teuing. Salaki maot dar hayang milu. Pan loba awewe geuning salakina dikubur teh kuat dicarek, ulah baka dikuburkeun sono kene, eta teh awewe buraong teh. Nepi ka salakina dikubur, nepi ka bapa abdi mah leuwih hade ngiring we jeung bapa. Lol ceuk pakades ulah kitu geulis anggur istighfar, terlalu lebay papatah kitu teh. Nolol kuring pan dijejak bujurna, juk deuk milu mah gandeng ka ditu. Goblus ka jero kubur, ruang ku sararea, moal teu oseh-osehan deui kaluar. Eta nurek milu tungguan 100 poe buuk dibeureman deui. Rok paronok deui, beger datang deui. Imah sakitu gedong sigrong mobil mewah nu ngajedog maruna deui. Matak dunya teh geuning heureuy, Pak. Matak din ngareupan dunya mah tong serius-serius teuing. Heureuy. Sabab Allah Rabbul Alamin dek nyalametkeun ibu ku cara Allah lain ku cara urang. Aya jelema salamet kadang-kadang ku sangsara, ternyata jelema sangsara jadi sabar tuh salamet eta sangsara ku sabarna. Aya jelema beunghar salamet ku beungharna, resep nulung anu butuh, resep analang anu susah, salamet ku kabeungharan lantaran bageurna. Tah kadang-kadang sangsara jeung beunghar ujian keur nu teu kuat hatena. Nu sangsara panas baranan, nu beunghar pedit. Pan cilaka teh. Keur mah sangsara kata mah panas hate, batur meuli kongkorong, manehna ge sarua meuli, nu batur bisa dijual, nu manehna henteu. Da kongkorong tina lajada, ladang COD. Pan adean ku kuda beureum teh ngaranna teh. Matak ujian kabehana ge hirup mah ujian. Nana gerhana ieu teh ujian, jadi penceramah teh ujian lain anugerah. Genahnya euy jadi nana gerhana, make jeung genah. Beger ge hese. Sabab kahiji loba nu wawuh, kadua loba nu nempo, katilu lamun kuring ngabonceng wa awewe panggih jeung ibu da moal teu gujuru di salah lemur, alah eta ustad nana ngabonceng awewe na kudu doma. Kabeh ge ujian hirup mah Pak. Tinggal manusia kuat moal urang diuji Allah. Ibu dihina batur, diledek batur, dicaci batur, tanpa izin ti Allah batur moal mungkin bisa ngahina ibu. Kunaon atuh terjadi batur jebat ngaledek urang, Allah keur nguji cintana ibu ka Gusti Allah. Jadi ulah nempo nu ngahinana bisi amek, ulah nempo nu ngaledekna bisi keheul, tapi tempo aya Allah edeuk naikkeun darajat lamun ibu sabar nalika diledek jeung dihina batur. Weh. Nah, nempo teh atuh kudu nempo Allah, lain nempo nu ngaledek. Bapak dicarekan ku pamajikan, ulah nempo pamajikan Pak bisi jengkel. Da pamajikan bapak mah hiji nu daekeun sing kayoan. Dua nu diruksak ku awak bapak, baheula bapan begung ayeuna mah kuat meber. Tilu nu mang nyeuseuhkeun, opat nu mang nyaungkeun, lima nu mang ngepelkeun. Tah eta pamajikan bapak, atuh keur nyarekan bapak mah lain pamajikan bapak. Naon atuh baca surat Anas, yuwaswisu fi sudurinas, aya nu kekecewisan dina dada-dadana. Naon eta bisa jadi golongan iblis, golongan jin nu keur haharewosan sangkan bapak ngalawan, neungeul, nyabok, ragrag talak, cerai terjadi, iblis keprok. Tempo ibu-ibu kuat ungeuk da eta nu goreng adatna atuh. Kan asa dipang meunangkeun tah dengekeun cenah dengekeun bari manehna teu robah-robah terus. Tempo aya Allah Pak, kumaha cek Allah,
kami bareng jeung jelema nu sabar nyangir Pak nyalika nying hareupan adat goreng pamajikan matak lalaki mah ciptakeun ku Allah teh leuleus jeujer liat tah lamun ieu tah nguji Pak inna min ajwajikum wa auladukum fitnah anak jeung pamajikan teh sakapeung sok jadi fitnah boro-boro di akhirat di dunya ge ieu teh tah well ieu teh matak buat baeud jamedat jamadud ieu teh tapi keun bae bapak teh tempo Allah we dalamun ibu teu baeud mah lain ge ibu pan ibu mah kumis eueuh janggot eueuh baeud teh lucu coba lamun bapak baeud na teu era ku kumis Jack krem tuluy baeud da jiga lele useupeun atuh matak urang nu kudu apal jati diri urang teh lalaki mah kudu leuleus jeujeur liat tali matak tempo aya Allah dibalik amakna pamajikan dibalik nyarekanana pamajikan di tukang aya Allah keur ngaharewas ka urang gugupai sangka naik darajat nalika sabar jeung hareupan adat goreng pamajikan well ngan ieu ulah ngarasa meunang. Justru ibu ge sarua kudu nempo Allah, kudu kumaha kanu jadi salaki. Bener? Tak ayeuna ibu lalajo kuring, entong lalajo nana gerhanana. Dan nana gerhanana mah sarua jeung ibu. Bener salah osok, daek kedul osok, hade goreng ge osok. Matak jelema mah tong sok mukakeun kasalahan batur, da urang ge sok salah jiga tong sok coba-coba nerangkeun kedulna batur, da urang ge sok kedul jiga ulah sok ngagogoreng batur da sakapeung mah urang ge sok goreng jiga ngan pedah batur masalah na kapangih dan nemrak tah lamun ieu mah salah teu kapangih pinter teuing nyumputkeun disumputkeun na tiungna disumputkeun na pangaosanana disumputkeun di majelisna disumputkeun na gamisna eusi hate mah geura tanya sok ngararaku sok. Jadi lamun urang dihargaan batur teh sebenarnya lain urang nu berharga, tapi Allah keur nutupan kagorengan urang. Atuh batur Pak nyieun salah kapangih bisa eureun tina salah da kapangih. Nu paling paur mah ieu nu hadir di dieu nyieun salah teu kapangih deudeuyeun. Bapak pernah beger kapangih ku pamajikan nepi ka dicakar, nepi ka ditonyok, irung nepi ka nyengsol, eudek beger deui moal. Moal, nah sieun beak jeung huntu. Kunaon ku kapangih tanu paling paur mah jelema beger nepi ka detik ayeuna teu kapangih akhirna engke geus kolot ku rumuy aya budak tinu ngora matak jalma salah kapangih bisa eureun tina salah da kapangih nu paling paur mah jelema salah teu kapangih lain aman lain buni kade engke dibuka layar di akhirat urang jadi nyaho saha urang sabenerna matak mending ge wawuhan mati ayeuna saha urang teh nah ieu nana gerhana teh nah eta ibu teh apan ibu ge baheula mah disebut aduh geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina baheula pan ayeuna mah geus mulai kolot kieu mah mana widadari baheula mah ibu teh aduh bentangna urang dieu ayeuna mah bentang teh ketit-ketit acan geus mimiti urang teu kewabuh karena jati diri urang sebenarnya awak jag-jag lempang ge jadi rada hese kulit seger rada meotan panon cekas rada ruam tah mun geus kitu urang bakal sadar geuning sakedeung deui urang bakal ninggalkeun alam karamean menuju alam anu sanyana jadi ieu mah dunya mah alam palsu tah ieu teh nu hadir teh pararalsu ieu teh pararalsu ieu teh dan nu aslina mah lain nu ieu gelis, diwedak, di make up, blush on, sesengitan, teu kabita saeutik oge. Da palsu. Dan nu aslina mah lain ieu lain, nu mana atuh? Nu di imah wayah kieu. Daster merengkel, kameja ngalek-lek soek, di kegeupan huak hiak bau kelek. Aslina mah teh. Yeuh nana gerhana ge aslina ibu kade ulah waka nyebut soleh ka kuring lain kuring anu soleh ngan ibu teu apal salahna lain hartina pakades jujur ngan ibu teu apal bohongna matak hirup mah entong ngahina jeung tong muji
tong ngahina lantaran urang teu apal kagorenganana, entong muji lantaran urang ge teu apal kaalusanana. Sakapeung jelema sok nyumput kagorengan dibalas ku kaalusan. Munafik ngaranna. Bener? Tuh. Mata hakikat kahirupan ayana di mana? Tah dina jero hate. Matak nu kudu dirobah sabenerna lain tiung jeung baju, tah robah mah eusi hate. Balik pengajian teh lain gonta-ganti tiung Senin jadi bodas Salasa hejo rebo-rebo beureum Kemis ungu eta mah lamun pengajian kitu mah salaki jadi lieureun. Ceuk salaki teh eureun ngaji teh jangarkan hulu haben melian baju. Nu kudu robah ibu mah justru lada ngaji teh eusi hate, maka hate teh kudu robah. Sok urang ingat-ingat kagorengan urang, nu salah sing jadi bener, nu pedit sing jadi bager, nu goreng jeung tatangga jadi henteu, nu teu akur jeung dulur jadi alakur. Tah katempo lada ngaji teh. Ieu mah ngaji mineng kasalaki popolotot, kana gosip barareuki, ngalengkah teu woleh salah, hate panas baranan, ngaji anger panyakit teu leungit-leungit, jadi ngaji naon? Tah ceuk ibu pan ngaji her. Kudu aya nu robah. Benernya. Tak ayeuna ibu kasalaki rada popolotot, wih ti dieu teh robah geuwat. Gewat panggih teh tangkep ceuk ibu teh aya. Engke salaki bakal nanya, kunaon ai mamah uih ngaos jadi lebay? Oh, tobat. Ceuk salaki teh isukna mah ngaji deui. Nah, bapa mi orang wae ngaos ka abdi resep bapa mah. Namanya resep robah. Anu resep ngago goreng batur, ngahina batur, nyaritakeun batur, beres ngaji, paleubah deuk ngomongkeun batur astagfirullah. Nah, ngaji peuting. Ya lumayan ceramah kita 2 poe mah kuateun keneh ngan lamun geus saminggu bae cenah ustadna kitu ka dieu deui. Matak saban-saban manusia teh kudu nempo Allah, kudu ngadenge Allah, kudu ngarasakeun Gusti. Kudu ngarasakeun geus. Ngarasakeun Allah, kudu ngadenge Allah, kudu nempo Allah. Apaan hakikat kahirupan teh di dinya? Ibu baroga ilmu. Pertanyaan anak, ilmu urang geus karasaeun ku batur. Bu, aing ngomongkeun batur dosa? Bu, aing ngahina batur dosa? Bu, aing nyarekan salaki dosa? Bu, aing panasan ku batur dosa? Bu, aing judang jeding ka salaki dosa? Nah, teu eureun. Tuh urang teh geuning nyaho kana dosa, tapi naha teu eureun tina perkara dosa. Berarti saban-saban jalma nu nyaho elmuna cantang tumampuh ngeureunanana. Heeh betul nya, matak diomongkeun ge betul ieu teh. Saban-saban jalma nu boga ilmu cantang tu cocok jeung ilmu hatena. Matak hakikat ilmu hiji kudu cicing dina jasad, 2 kudu cicing dina hate, 3 kudu cicing dina rasa, kaopat kudu cicing dina wujud. Sok talar jasad, hate, rasa, wujud. Cisok jasad, hate, rasa, wujud. Geus sakitu. Bae di dieu tong diapalkeun. Ngan kayak datang ka imah ceuk salaki ti mana pangaosan meunang naon? Jasad, hate, rasa, wujud. Ceuk salaki sok terangkeun capek jeung teu dibayar. Jasad. Ilmu dina jasad, di mana? Dina sirah, dina akal. Pan ibu ge apal ilmu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Naon artina? Bismillahi kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas, Ar-Rahim nu Maha Asih. Karek ilmu dina jasad. Asupkeun kana hate. Bismillahirrahmanirrahim, mebes kana jero hate kalayan nyebat asma Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Kalayan nyebat asma Allah. Jadi pagawean urang ulah pernah nyarande kasalean ti Allah kudu sagala rupana karena Gusti pan kalayan nyebat asma Allah. Hiji tah Ar-Rahman Ar-Rahim Maha Welas Maha Asih. Asupkeun kana hate nyaahan asihan dedehan. Lol budak tatangga dagang comro nongtot leho meuli moal. Nah make jeung moal. Tah berarti ibu malalajo leho lain nempo comro. Padahal nu didagangkeun teh comro lain leho.
lamun ibu nyebutkeun geuleuh kana leho hegera balik baheula keur leutik pan ibu mah leuwih nya tina irung nya tina ceuli. Ulah geuleuh kana leho batur. Rohman Rohim bijilkeun deuk nyaah deuk asih deuk deudeuh. Ieu budak dagang comro bari nontot polo moal payu eta comro naha nontot polo. Tah ibu lain ngahina ka dieu jang emak mah lain resep kana comro ngan eta we kabita ku polo. Tah aya duit 10.000 sing seringkeun di balong emak sing nepi ka bersih engke buruna 10.000 sebreng-sebreng leho leungit comrona payu tah payuna comro teh lantaran lehona kunaon eta ku sifatnya apa coba lamun lain ku sifatnya bakal rujit bakal geuleuh bakal cua budak saha eta nya dagang comro nontot polo teh hayang meuli nage hiji nyerieun hate kadenge ku indungna sarua nyerieun hate katilu budak jadi minder kaopat ieu budak bisa dendam ka ibu bener. Ibarat ibunya ho kasalahan tatangga diomong-omong ku ibu hiji mun kadengieun bakal pasea tah naon untungna pasea coba lamun ibu apal kasalahan batur ditutupan kasalahanana jadi aman itu dirina keun da urusan kasalahan mah teu kudu diomongkeun ku ibu da Allah ge bakal ngomean kana kasalahan pribadina bener. Kertas teh warna bodas aya titik warna hiji tong sok lalajot titik nah sabab aya warna bodas nu lainna jelema bener pernah salah jelema salah ge pernah bener tinggal tungtung hirup deuk di mana lamun ibu resep salah kuring moal nyarek tuluikeun ngan kumaha lamun tungtung hirup eukeur kitu der keur ngawangkongkeun keur judang jeding benernya si eta kuat kitu wae kalakuan dicabut nyawa man robuka naon maneh didagor malaikat atuh. Tah tungtung hirup urang teh Pak hampura kudu cicing dina kaalusan. Matak biasakeun nyieun alus, minimkeun nyieun kagorengan. Matak nalika urang nyieun kasalahan, tanya heula awak. Lamun urang ngomong kieu batur nyeri, nyeri, tong ngomong. Lamun urang nyarita kieu batur ngeunah, ngeunah, pek omongkeun. Lamun urang ngalengkah kadinya alus, alus, pek ngalengkah. Lamun urang ngalengkah kadinya goreng, goreng, tong ngalengkah. Ternyata kehidupan teh aya di dieu di dunia keneh bener Bu tuh ya cing kira-kira lamun nyarekan salaki geunaheun dicarekan heunaha atuh oh, salakina carekun cek urang oge bab awewe mah ngare ngalawan we malele da salakina cenah carekun gerayu tah matak si ilmu teh ulah cenah cicing wae di jasad atuh ilmu teh kudu cicing dina hate ilmu teh kudu cicing dina rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung matak jelema nu boga ilmu kalayan ngagunakeun rasa moal janji pelendu ngomong bisi teu nganaheun hate batur moal janji monis kana kasalahan batur moal rujit kana kagoreng patutan batur naha rasa nu dipake kumaha lamun nu salah teh balad urang kumaha lamun nu salah teh adi urang kumaha lamun nu salah anak urang rek ngeunah teu jelema salah diomong-omong didagang-dagang ku batur kana kasalahanana tah didinya rasa urang rasa batur genah lamun ilmu geus cicing di dinya nya da ieu mah boga ilmu teh kalah ka ateul tanuk babadu kana gur-gur jeung pasea wae capek sehingga tina ilmu bismillah teh bakal ngalahirkeun cekolot hiji bisa ngapung dua teu teurak dikadek tina bismillah teh tilu bisa nurus bumi kaopat bisa ngaleungit hiji ilmu bismillah teh bisa ngapung pecakan ku ibu balik ti dieu naik kana tangkal awi tuluy maca bismillah ngagubrakeun maneh insyaallah modar ibu well naon maksudna bismillah bisa ngapung lain ngapung awak tapi ku ilmu bismillah teh ngapung rasa urang teh kudu ngarasakeun batur ngarasakeun tegenah batur ngarasakeun kanjeri batur umat Islam teh kal jasadul wahid umat Islam teh kudu seperti hiji awak cing kumaha ngeunahna batur teu boga imah oh cicing tiris simut eueuh kasur teu boga imah ge eueuh asupkeun kana rasa ibu jorojoy daek udunan 200 nyieun imah panjong jon batur ka imahan cing ngaji teh kudu nepi ka dinya atuh
nya bener. Reret aya yatim ceurik tanya ku ibu kunaon jang, mamah aya eueuh bapak aya eueuh reketek kumaha lamun yatim teh anak ibu, kumaha lamun anak aing geus ditinggalkeun ku aing beri eueuh nu merhatikeun, jang aku ieu emak teh inung maneh bisi maneh hayang sakola cokot we ka imah emak deuk saminggu sakali deuk sabulan sakali cokot demi Allah lamun jelema geus rupa kitu eta rasa geus ngawujud dina dirina. Aya eueuh nu kitu aing mah pengajian teu ukur ngeunah ngadenge ungkul rasa. Kaopat kudu ngawujud. Lamun ilmu geus ngawujud panon moal popolotot, ceuli moal resep gosip, bibir moal ngocobrot ngomongkeun batur, ngalengkah moal deuk salah, hate bakal teu weleh tenang. Tah ilmu geus ngawujud. Sok wujudkeun balik ti dieu teh. Panon moal popolotot, ceuli moal resep gosip, bibir moal ngomongkeun batur, ngalengkah moal kana salah, hate moal deuk panas baranan. Ngawujud teh ilmu teh. Sehingga sanajan urang teu ngomong, batur bakal nempo pribadi urang. Matak nu ngaran ilmu teh lain ukur dina ngomong, tapi kudu ngabentuk jadi karakter hirup. Munana gerhana ngomong bager, tah pentah ayeuna ku ibu duitna, kadiekeun kitu duit. Mikeun moal. Nuhun. Nah mah kejeng nuhun, tadina mah cek hate edeuk deuk mikeun. Ngan cek ibu nyebutkeun moal, bari 80% jelema nyebutkeun moal. Cek hate urang mah edeuk Bu sing sumpah demi Allah tak edeuk mere bieu teh. Ngan cek ibu moal, tah jadi engke abdi lamun teu mere lain salah abdi, ladang dari kesepakatan musyawarah poe ieu. Well pokona mah lah. Ngawujud embung mah jeung balikan deui hoream teuing. Muga jeung balikan deui cenah pertanyaan hoream. Pokoknya pertanyaan sakali itu nu jadi, nu dua kali maniron itu. Si ngawujud. Sehingga Al-Qur'an teh bakal ngawujud dina awak dan nabi ge disebut khuluquhul Qur'an. Bisa ngapung, artinya ngapung perasaan. Nurus bumi. Aya nurus bumi teh neuleuman hate batur, maka tina ilmu teh kudu bisa nurus bumi, gerak teuleum kana hate batur. Sagedeung deui bulan puasa keur nu beunghar mah baju kabeuli, imah ngeunah, kasur empuk keur nu beunghar, buka jeung naon pasti direncana, saur jeung naon ge pasti terjadi, gerareret poe ayeuna tuh miskin tuh yatim, boro-boro mikiran puasa keur dahar sapopoe ge jangarna beak tikar. Well. Matak nanti ayeuna teh ieu teh majelis teh kudu geus mimiti udunan, saleter aya 100 jelema 100 letter bagikeun engkena poe Jumaah. Nah hadirna Jumaah ngarah nu miskin Jumaahan. Genahnya mun di Islam geus kitu punya. Alhamdulillah. Eudeuh moal teh. Insyaallah. Ari insyaallah teh jika jelema anu keur kampanye geuning insyaallah lamun abdi jadi insyaallah. Ternyata geus jaradi teh ngawarana kungkul eta insyaallah. Menika bararosen ngadenge insyaallah si eta. Well. Tuh ngawujud. Nya Bu. Tah ayeuna ibu nurus bumi neuleuman kana perasaan batur. Bapak ge kudu nurus bumi, gerak teuleum kana perasaan pamajikan. Mun buat baeud jemedat jemedud ulah waka nuduh nu jauh, ulah waka nyawang anu anggang, cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana korehkeun awak urang nu salah teh sabenerna mah kunaon pamajikan jemedat jemedud wae. Rasiko kurang, Pak. Kunaon pamajikan jemedat jemedud wae. Balik telat wae Pak, kunaon pamajikan jemedat jemedud wae, aya kahayang nusan katedunan Pak. Matak bapak kudu sadar, di balik baeudna ibu aya bapak anu salah. Gek gigireunana, mah aya duit 5 juta, asongkeun kanu keur baeud, langsung nangkep lain tadi. Aduh tuh, aku peluk. Cek urang ge. Jadi ulah waka nyalahkeun batur, kade bisa jadi batur salah sumber nanti awak urang. Bener? Tah kitu atuh. Matak hakikat hirup Pak. Teu teurak dikadek. Naon artina bismillah teu teurak dikadek?
Teteraku omong batur, teteraku hinaan batur, teteraku pangledek batur, teteraku panyasi batur. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki. Tuh lalajoan hiji daun ragrag kadunya, daun murag kana dunya, maka daun mual bisa nutupan dunya. Tapi lamun daun napel kana panon, maka dunya mual kaciri. Jijing. Tuh ungek-ungekan ngartieun meureun. Ibu dihina, dicaci, dimaki, diledek, dipitnah, lalajoan daun ragrag kadunya, daun mual bisa nutupan dunya. Tapi lamun daun napel kana panon, maka dunya mual kaciri. Saalus-alusna kalakuan batur disingareupan ku jelema nu kotor hate moal kapake. Baheula ibu bobogohan jeung salaki karek boga anak hiji, salaki bogoheun ka ibu digamis ge dikoreh. Lamun waktu sare sanajan bau kesang nyebutna seungit parfum Amerika. Keur naon eta? Keur bogo naik ningkat kolot, nincak dewasa, mengpar hate salaki ka awewe sejen, kajeun ibu sare babi bari tataranjang, kumaha ceuk salaki di calana ngewak. Kahartos. Nalika salaki nalika urang lalajo daun ragrag kana dunya moal katutupan ku daun. Tapi lamun daun apal kana panon dunya moal kaciri. Deuk alusna ibu, deuk geulisna ibu, deuk seksina ibu, deuk kumaha wae ibu. Nalika lalaki geus katutupan ku hate anu sejen, punten deuk geulisna ibu moal kapake. Aduh, jigana aku pengajian kieu mah engke peuting bakal ngadongeng. Kade maneh geus teu hayang ku aing teh. Bawa-bawa baheula mah teu ditawaran kokoreh ayeuna mah yai. Ulah dipraktekkeun. Heueuh nya. Nu kadua guguru tina buah buruk. Buah buruk tong dipetik, buah buruk tong diala, buah buruk tong ditaekan. Naha make jeung ulah keur naon kacapet-capet tanaga naekan buah buruk di dahar moal buruk heueuh. Ngaladangan jelema gordeng hate, ngaladangan jelema nu sok ngahina, ngaladangan jelema nu sok ngaledek mah tong kacapet-capet tanaga ibu da keukeuh di urang di alus-alus ge moal kapake. Da si itu mah geus buruk eusi hatena. Anger we ibu tara di jilbab, tuluy di jilbab anger leuheung sosoleh. Laan deui jilbabna kumaha cik itu? Nya cek aing ge teh istiqomah. Ibu tara pangaosan diomongkeun, nah si eta tara pangajian, ibu pangaosan, leuheung pangaosan. Nya, hareupeun nu goreng hate mah matak tong ngaladenan jelema rada gelo. Bisi kabawakeun. Sok kepikiran, aya jeger insaf dekul ka masjid sing ngeurepan ku nu kotor hate. Kade euy ka masjid teh koropak kitu. Ngeus koropak aman, jeger tuluy kene ka masjid. Nih, teu percaya moal istiqomah kitu. Ngeus bisa istiqomah bawa dek nyaingan DKM kitu. Haben ngarang tah sebenarnya nu kotor teh lain itu. Iya ya hate urang Pak menganggap batur terlalu salah seumur-umur, padahal ku urang boga anggapan batur moal robah ge artina diri urang geus mempertuhankeun diri urang. Well, kena jika ceramah teh beda ungek-ungekan. Ieu opakta gitu. Batur ditiung, nyengsol. Nah, nyengsol. Iya, ulah sok ngomong perkara nu teu penting. Ieu mah panggih jeung nu gelo wae kalau sababaraha katakan, si eta jadi gelo. Kumaha ceuk si itu? Aing mah heueuh gelo. Coba maneh seserian hareupeun nu gelo edan berarti. Tong sok kapangaruhan ku kasalahan batur. Batur nu salahna urang nu ngomongkeunana eta teh sarua teu hideng. Batur nu salahna urang nu ngomongkeunana, batur boga dosa ku salah, urang boga dosa ku gibah. Heuh sarua teh. Mun bisa mah batur salah teh jadi eunteng eukeur urang. Ibu baraleg rumah tangga kunaon lantaran lalajo batur pasea. Batur teh gurger eta tangga teh pasea. Kumaha ceuk ibu ka salaki? Pak urang mah ulah pasea we jiga si itu. Heueuh mah kuat gandeng. Heueuh nya Pak aneh, tapi pasea we loba anak. Kumaha ceuk bapak? Ngan tempo anakna haraseum beungeut. Kumaha ceuk ibu? Meureun nyieunna bari baeud. Urang jadi baleg rumah tangga teh lantaran lalajo batur pasea. Jadi lain kudu ngomongkeun nu pasea, tapi tapakuran ka awak urang. Naha mageun tapakuran? Alhamdulillah Gusti, pelajaran ti salira di sing hareupan jelema anu loba pasea, akhirna abdi jadi embung pasea. Beres tah. Pelajaran hirup.
Matak diajar hirup mah hampura ikro baca. Awak ibu baca. Pan ibu awak ibu teh bacaeun teh. Ieu rambut, ieu halis, ieu kumis, ieu janggot, ieu bulu dada turun ka handap nepi ka bulu bitis. Kabeh buuk teh manyangan nu mana dina sirah. Pan ieu ge halis teh ieu teh buuk-buuk keneh tapi naha teu manyangannya. Da Allah teh maha uninga ibu teu butuh halis panjang. Teu kabayang lamun halis panjang akur jeung buuk panjang. Kuring teh ceramah di dieu teh sudi teuing. Sararieun. Nana gerhana kasepsot teh nana gerhana halisna pondok coba remu ka dieu. Teu kabayang lamun ceramah assalamualaikum. Kumaha ceuk ibu? Waalaikumsalam. Nu paling paur panganten anyar anu mana? Allah mah uninga teu butuheun manusia ku halis panjang. Tuh, jadi we dibere sakieu. Matak geus tong repot mikiran halis. Bulu panon ku Allah dibere diciptakeun pondok pan ngeunah pondok mah kucap kiceup teh hampang. Ieu mah deregdeg di panjangan atuh nempo urang teh kuajigan nu berat kiceup. Balik ti dieu gelebug angin badak nilep bulu panon duanana jatuh ti tajong tigubrag kana susukan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon. Baca. Naon kecil sok baca. Baraca gerasok. Seuneu ku ibu baca. Seuneu teh baca, ai seuneu panas. Urang teh apal seuneu teh panas, tapi naha awak urang sok ngalegleg seuneu. Kapanasan ku milik batur, ngaheab nalika batur maju usaha. Panas ku rizki batur, padahal sapanas-panasna urang kana rizki batur, moal jadi rizki batur jadi nu urang. Nu ayah ge urang panas ku batur ngadon rudat hirup. Teuing jadi rudat ibu. Matak mengeus panon teh tong loba teuing lalajo batur mun bisa mah kudu maot memeh maot. Yuk. Urang bisa maot memeh maot yuk. Ada? Odok cenah ibu. Maot memeh maot. Cing urang tapakuran, ari jelema maot bogaeun panon. Bisaeun nempo. Tapi bogaeun panon. Nah, jelema maot bogaeun ceuli. Tapi bisaeun ngadenge. Tapi bogaeun ceuli. Ngan teu ngadenge nya. Ari jelema maot bogaeun sirah. Bisaeun mikir. Padahal bogaeun sirahnya. Ari nu maot bogaeun suku. Bogaeun. Tapi teu bisa ngalengkahnya. Nah, pan boga suku tapi nah teu ngalengkah. Tah jelema maot memeh maot teh boga panon tapi teu bisa lalajo ka gorengan batur. Teteh maot samemeh maot bisana lalajo ka gorengan dirina. Boga ceuli teu bisa ngadenge kasalahan batur, bisana ngadengekeun kasalahan diri. Boga suku teu bisa ngalengkah kana salah, bisana ngalengkah kana bener. Tah eta teh maot memeh maot. Boga panon popolotot teh matak jigana ieu mah jigana hampuranya lain nyeniran. Jigana pejabat di urang mah hampura boga panon tapi teu neuleuh. Boga ceuli tapi teu ngadenge. Teu ngadengeun rakyat sangsara, teu ngadengeun ka yatim, teu ngadenge jelema teu boga imah, budeg ku si eta. Eta mah lain maot memeh maot, eta mah hirup keur melaan hirup. Boga panon teu neuleuh, teu nempo rakyat sangsara, teu nempo rakyat teu dahar, teu nempo rakyat teu boga imah ngadulungsung. Si Bagong torek sia. Tahan cenah emosi cenah tahan. Nyaho da teu emosi. Ngan syukur amak urang. Tuh. Batak paingan ngaran pamimpin teh cenah cekolot balagi kudu ngadenge, kudu nempo, kudu ngarasa, rasakeun rakyat, ulah waka seubeuh samemeh seubeuhna rakyat, ulah waka seuri samemeh seurina rakyat, ulah waka senang samemeh senangna rakyat. Aya eueuh. Lebok kayaknya. Justru pelajaran urang mah kudu maot memeh maot, ulah hirup melaan hirup.
Lamun hirup melaan hirup keur naon hirup melaan hirup mending ge hirup melaan maot keur hirup. Hah lieur teuing nya. Bae atuh aya teu ka udag mah. Hirup melaan hirup capek, hirup melaan hirup capek. Hirupan geus dijamin ku Allah hirup, dar kurang dibelaan keur hirup capek Bu. Hirup geus pamere ti Allah, tinggal ngajalankeun hirup keur alam kaharep. Heueuh, hirup di alam dunia teh pake ibadah keur melaan alam kaharep. Tah ieu rajaban ngaranna, da rajaban teh ukur dongeng. Ibu-ibu, urang para ngaosan yen engke bade aya rajaban penceramahna Nana Gerhana udunan ibu. Nah tungtung nanti jadi udunan ibu well coba lamun kieu Bu di urang teh aya budak yatim urang udunan yuk urang sekolakeun yuk lebih hebat kitu daripada urang udunan yuk urang nabeuh Nana Gerhana atuh urang teh meureun leuwih ti yatim nepi ka meunang udunan. Lieur aing mah lieur ibadah urang mah lieur. Wah? Gratis. Tah eta nu leuwih alus mah. Kakuping ku ibu bieu Nana Gerhana gratisnya. Sae ibu usulan teh sae. Katampi ibu sae. Hepek ngan kudu umum. Son tong dibayar, dahareun tong dibayar, abdi ge teu dibayar, bebas. Ngeunah hate ieu mah son dibayar urang henteu, sing adil hirup teh ibu. Heungan ieu cek logika. Mun keur ustad mah ibu udunan kanggo ngongkosan Pak Ustad. Bener tuh Bu. Jeung daraek deui jelema. Nu 10, nu 20, 50, daraek keur naon? Ngongkosan ustad. Ari pagawean teh, ari ilmu teh butuh gawe. Da gawe nama aya keneh di lemur ieu, yatim loba keneh, loba tulungan. Miskin aya keneh aya bantuan. Nu teu boga imah aya pangyieunkeun. Da eta gawe nu sebenarna mah. Lain ngulem Ustad Nana Gerhana tuluy udunan bikeun ka urang. Atuh cek ibu teh kumaha atuh da ieu geus udunan keur salira. Atuh geus we tolak urang bikeun ka fakir miskin. Engke deui we ibu eta mah. Engke deui eta mah engke deui. Urang jadi kada saku omongan sorangan dipikir-pikir. Tuh eta teh dunya komo akhirat. Eta teh dunya kuring ngomong heueuh tapi dibalikeun deui ku omongan kuring teh kadasa ku omongan sorangan. Matak di akhirat teh nu nyiksa teh lain batur, tah diri sorangan. Teuing. Alah sia geus setengah 10. Jelema ngararaco. Jam setengah 10 kali ke jam salateh. Bari teu garablek jam teh. Jelema ngararaco. Aduh, aing mah sok harariwang hirup kitu da. Diomongeun cai teh nya. Ieu rajaban. Yo, para ulama mah datang bulan Rajab teh ceurik. Hari ibu datang bulan Rajab ceurik atau kumaha tah? Para ulama, para jelema nu gaduh ilmu datang bulan Rajab teh ceurik. Nah, make jeung ceurik sabab ulama mah apaleun naon nu kajadian di bulan Rajab, terutama dina bab Mi'raj. Ternyata dina bab Mi'raj teh Allah nempokeun siksaan keur saha? Keur umat Nabi Muhammad jeung teu rabi. Ambo heula tong sok perhatian teuing Perhatianmu bukan untuk aku, perhatianmu untuk suamimu. Coba salah kitu rab. Coba Ustaz terap. Mal ngagugu. Bang nama dititahna ku kolot.
mun ku budak ngora mah eudeuh ke teu lah ustad eudeuh aya ku kolot mah teu lah engke teh dar diinum dar jadi gosip tuh nya bogoheun ka urang. Kolot kalapa cek nu boga kalapana mah da urang mah teu boga kalapana geus. Bulan Rajab teh keur ulama mah nangis nepi ka Imam Syafi'i ditaros, wahai imam kunaon anjeun bet ceurik nalika datang bulan Rajab? Kumaha jawabanana? Kami apal, kami sadar yen bulan Rajab teh bulan nu pinuh ku musibah sabab Allah nempokeun siksaan nu bakal terjadi ka umat Nabi Muhammad. Tah urang mah bulan Rajab teh lain sedih lungleng kudu udunan kerajaban sabab dina bab Mi'raj Allah nempokeun siksaan hiji aya nu ditek-tekan letahna sorangan ngaguntingan bibir sorangan neuk-teukan letah sorangan baloboran ku getih kocak dengek bari ieu gunting dicekelan ku sorangan ditek-tekan ku sorangan rah beak nepi ka baloboran nepi ka Kangjeng Nabi nyurucud cai soca naroskeun ka malaikat Jibril ya Jibril saha eta umat anjeun ya Rasul nu kumaha nu di alam dunyana capetang nyarita agama tapi kahirupanana anggang tina agama ongkoh ka batur ulah pasea tapi sorangan jadi bobotoh dina pasea ku ngomong ke maju kalieus ibu nu saurang ari ngomong jika nu zakat jeung sodako ari gebro henteu eta ibu-ibu lah dia saha teh cenah teh saha teh nah kuat juga nu curiga aing mah capetang nyarita agama tapi kahirupan anggang tina agama paurnya agama hanya sebatas kedok keur nipu batur keur memperkaya diri sorangan tapi nah yatim anger diantep miskin anger diantep berarti dunia seolah-olah ditukar-tuker jeung agama saha ibu sok nya wani mah ngomong sok capetang dina agama tapi anggang hirup tina agama sok nyarios saha ala ulama astagfirullahaladzim saha kuat gagabah kitu eta jelema ulama lain ulama ibu pan ibu ge ka budak kitu ka masjid ai maneh sakitu DKM cocowokan wae cek budak teh imamah kagok Persib jadi ngarti karena agama tapi perilaku anggang tina agama hiji geus tong tudang-tuding ka batur dua nu ngojay dina lautan darah ngojay dina lautan darah ka inum leos ka darat gubrak deui cek Nabi saha eta siksaan kuat nepi ka kitu-kitu teuing nepi ka nginuman darah cek malaikat teh eta teh umat anjeun Muhammad anu nulungan batur tapi nyekek beheungna nyai bisi maneh teu boga duit datang ka imah emak insyaallah di emak aya 10 juta ngan wayahna dina sabulan kudu jadi 11 juta lamun dina sataun kudu jadi 22 juta lamun 3 tahun imah beak sawah beak atuh nyasat jadi jelema miskin butuh ku duit der make jeung diganda-ganda ngaranna rentenir matak bisi di dia aya rentenir iraha deuk eureun euy mondek nulungan we ulah nepi ka kitu peta naha bati mah heueuh gede ngan hukumanana ge leuwih gede naha hukumanana gede bet manginuman darah sabab si eta mah usaha tina tanaga batur tapi ibu ge pan keuheuh kana rentenir tapi kana Bang Emok mah pan ngahanca padahal mah eta keneh henteu acan meureun ulahnya oh bener urang dieu teu cenah kanu kitu mah teu cenah tuh cek bapak-bapak teu kaliwat balik pengajian bakal pasehat jeung eta naon teh mah teu kaliwat henteu aing mah demi Allah 2 3 cicing nu katilu daging bangke buyatak bilatung di dalahar ai daging alus di arantep
Saha eta Jibril? Umat anjeun Muhammad. Nu kumaha ari pamajikan anu sah diantep, ari nu di jalan dirasikoan. Pamajikan meminta 100.000 kuat dicarekan. Nah kana duit teh kuat eureun-eureun ti baheula. Tobat atuh kana duit teh. Nah, anu di jalan 7,5 ka bedag sajam. Hah? Saur saha? Iya tah saur bapak-bapak nu dihandap. Nya apa? Wayah kieu tah 7,5 hargana. Cing teh sabaraha? 7,5. Nah cing teh mahal-mahal teuing 2,5 cenah keur penginapan 500 keur abdi. Cing teh ieu mah boga 100 salawe enjing di kebon buncis. Bisi di dieu aya lalaki anu teu mampu nyugemakeun pamajikan tapi ngadon jajan di luar, punten. Hukuman ti Allahna daging bangke buyatak bilatungan di dalahar tapi daging alus diarantep. Nauzubillah min dzalik. Paur mangotang paur. Ai randa disalametkeun, ai pamajikan sorangan dirandakeun. Ari batur dibahagiakeun, ai pamajikan sorangan cenah menderita asa teu hideng lalaki teh. Kuduna mah lain kitu, bahagiakeun mah anu urang, pamajikan urang. Keun eta batur mah kumaha ceuk batur. Ieu mah melaan rana, ai pamajikan sorangan jadi rana. Asa teu hideng heubu. Karepna mah hayang ngareret ka dinya ieu teh. Bari kieu hakan. Saking kukeuh. Daging bangke buyatak bilatungan di dalahar ai daging alus diarantep. Saha eta teh? Jalma nu ngantep ka pamajikan ari batur dibahagiakeun. Tapi anu kalima dibakutet, digantung, dijebret, digusur. Saha eta? Kaum anjeun Muhammad. Golongan naon? Golongan awewe. Allah malik. Na ulah nerangkeun. Da kudu saimbang teh. Tuh, lalaki mah balik da sana aing kasindiran. Digusur, digantung, diceprot, digusur, beak awakna, rajet awakna. Saha eta? Golongan umat anjeun ti kaum awewe. Nu kumaha eta? Nu teu narimakeun pamere salaki, nu sesentak sengar-sengor ka salaki, anu ngaledek darajat salaki, nu ngahinakeun nepi ka bubuk kanu ngaran salaki. Sok ngaraku sok. Ah, make jeung wel. Ai kasiniran teh kitu. Asa rumaos. Namun mere duit leutik bibirna teh mahi kana naon sakieu. Tuh tempo batur mah barang bere teh jutaan, ieu mah karek sakieu jadi hitungan. Lalaki rada gelo. Alah nyindiran. Aing mah beureut ceuk urang ge babarajaban menyindiran kabeh. Ustad deung kasindiran, nu beunghar kasindiran, nu pedit kasindiran, kabeh burajaban mah kasindiran sararea. Fakta. Ya. Aduh, saha eta teh? Nu ngahina salaki, nu teu ngahargaan salaki, nu teu ngahormat salaki, nu teu bisa bersyukur kana ladang usaha. Tah kaum ibu-ibu mah rek dibere leutik tampa, dibere gede tarima. Ulah ari dibere leutik kuat munyan manyun, dibere gede 6:30 sarungna geus ceklan, hayu sono. Sono cenah gede acis. Ulah kitu. Tapi ibu tong keung. Sabab Nabi Muhammad bertemu jeung Allah, ku Allah deuk dititah umatna, dititah naon Bu? Dititah salat. Maka hakikatna salat keur mupus sakabeh dosa. Matak salat teh tobat, tobat teh salat. Cirina jelema tobat adalah salat. Jeung salat teh di jerona aya tobat. Robighfirli wa'ad
Tuh, salat teh tobat, minta hampura ka Allah, matak akhirna teh siksaan moal terjadi keur saha keur jelema anu daek ibadah salat. Ngan salat nu mana nu bisa mupuh sakabeh dosa teh? Salat nu aya eusian. Eusina salat naon? Ruku, sujud, salam, lain. Eta mah umum. Tah salat nu aya eusian mah sidqul qauli layyinul qalbi tarku ma'asi. Salat anu kumaha? Sidqul qauli alus ucapan, layyinul qalbi leuleus hate, tarku ma'asi ninggalkeun kamaksiatan. Tah ladang salat teh kudu alus ucapan, kudu leuleus hate, kudu ninggalkeun kadoraka. Sing alus ucapannya geus salat nya Allah eta insyaallah. Kuat jika nu ragu eta kana kahadean insyaallah aja. Siap atuh ibu ah. Siap ninggalkeun kadorakaan. Tah kitu atuh insyaallah ai keur sadar ustad. Ai keur teu sadar mah bae da Allah mah hapang hampura. Ngalonyeng ka Allah teh. Sidqul qauli tina salate kudu alus ucapan, layyinul qalbi tina salate kudu leuleus hate, tarku ma'asi tina salate kudu ninggalkeun kadorakaan. Ingat-ingat tah salat nu bisa mupus dosa teh eta sidqul qauli alus ucapan, layyinul qalbi leuleus hate, tarku ma'asi ninggalkeun kadorakaan. Kuring nanya ka ibu, ngomongkeun batur teh doraka? Panas ku harta batur doraka, ngomongkeun kagorengan batur doraka, pedit doraka, geuleuh ka batur doraka, rujit cuang ewa ka batur doraka. Lamun bener ibu salat kudu geus bisa ninggalkeun eta. Ngan lamun teu bisa ninggalkeun eta berarti karek salat ruku jeung sujud anu sarua, bacaanana anu sarua, tapi hate can milu kana salat nu sabenerna. Allah, well bari maranehanana teh. Sidqul qauli alus ucapan, layyinul qalbi leuleus hate, tarku ma'asi ninggalkeun kadoraka. Leuleus hate, leuleus. Salaki teu usaha leuleus. Leuleus segala-gala. Leuleus hate teh menyikapi segala perbuatan, menyikapi segala anu kajadian ku narima kana kodok-kodar pangeran kitu bae narima we salah kitu usaha nu penting mah satia kitu teh. Aing mah nu pengajian teh kuasing carorowok teh wadul. Sidqul qauli teh alus ucapan, leuleus hate ninggalkeun kadoraka. Tah eta ladang salat tu sebenarnya teh ibu, mudah-mudahannya ilmu teh lain ukurna jasad, tapi ilmu kudu cicingna hate, ilmu ge cicing kudu narasa, ilmu ge kudu ngawujud dina bentuk perilaku hirup. Sabab jalma anu apal ilmu maka bakal alus dina perilaku. Kasaluhureun hormat, kasahandapeun nyaah, boga harta bakal bager, jadi jalma susah ge bakal sabar. Mun beunghar ge bakal bisa nulung nu butuh nalang nu susah, dina salat ge bakal bisa nyegah perbuatan keji munkar. Tah eta ilmu geus ngawujud dina awakna. Yu atuh urang wujudkeun ieu ilmu teh, jalma oge bakal sakedeung deui bakal puasa teh nahan lapar, lain sakadar nahan lapar ibu, tapi kudu nahan perkara anu teu bisa asup kana beuteung lantaran batur teu ridho. Matak jelema nu puasa mah tara pernah barang penta bisi batur henteu ridho. Matak abdi mah dibere cai, ieu we cai we. Abdi moal barang penta, ieu we nu aya wios cai. Moal wani menta nanaw moal abdi moal ngan kahayang teh hideng we atuh. Puasa teh nahan lapar jeung nahan dahaga. Artina keur jelema nu puasa mah saban poe, saban detik, saban menit ulah ngasupkeun barang anu batur henteu ridho. Matak menta duit ka salagi ge sing nepi ka salaki ridho. Pa ieu teh ridho dipasikeun ka mamah teh ridho da bapa nu ngarasikoan pek taleg pek teureui pek tuang sehat ibu. Ngan lamun ibu kieu wae ka salaki tuluy salaki teu ridho tuang ku ibu nyeri beuteung isukna ge tah. Ngeusan abdi rek ngeunit deui
Kakuningan gitu naon Cikuning bet. Oh, ka Cikoneng. Tebih teh dia. Oh, sabara menit. Hah? Kidung. Ngidung. Sieun lo menu kasurupan. Moga jeung tuh nya cek urang ngahartian teh salah. Bismillah cenah insyaallah ngapung cek ustad ka ditu. Aing mah teu ngartieun geuning bahasa ngapung teh disangana awak. Ibu saalus-alus nu ngomong jeung saalus-alus nu ngadenge. Keukeuh nu alus mah lain nu ngomong, nu alus lain nu ngadenge. Saha atuh nu migawe matak hakikat ilmu teh lain ukur ngomong, lain ukur ngadenge, tapi hayu urang pigawe. Sabab kahirupan agama sebenarnya lain alat diadu, lain alat debat, tapi alat keur migawe. Matak dek NU, dek Persib, Muhammadiyah, hayu urang gawe. Ladang Rajaban ge hayu urang. Sok geura arwih panggenah-genahna pangajian ngan sagedeung bari tereh balik teh lah nikmat. Lah ngeunah pangajian kieu teh. Sakit nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung. Astagfirullahaladzim. Nah hayang nepi ka jam sabaraha? Bu, golongan kanan abdi mah hayang nepi jam 12, tong dicarek. Ibu mah urang arwih, keun antep cenah nagok nepi ka jam 12 penting. Urang mah urang baraliknya, keun eta mah hayang nepi ka jam hepek we. Paling nu ceramahna mang otang pek. Sakitu nu kapihatur billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.